Bibi tulung, cek Nilasmaya bari nangkep tipe pareket karena tonggong Bimarah lantaran angin anu ngagelebug teh karasa pisan beuki tarik. Kitu deui Bimarah oge sarua sasah. Ku gede-gedena angin awak Bimarah jeung kudana oge karasa asa kadorongkeun ka tukang. Kapageun nangkep Nilasmaya kapageun? Kade ulah lesot dongko, cek Bimarah. Manehna oge katempo tipe pareket nyepeng kana kadari kuda. Bari jeung awakna rada dongkok ka hareup teu sirikna dadana oge rapet kana tonggong kuda. Di sajen pihak Prabu Durakumala jeung para pasukan siluman badak anak buahna anu ayeuna wujudna geus robah jadi badak katempo oge sarua sasah. Satekah pola Prabu Durakumala jeung nu sajena narahan awakna tina dorongan angin anu sakitu rongkahna. Malah sabagian prajuritna loba anu teu kuat katempo muih katiup angin. Tuluy kahaliberkeun pating kalayang ka Jomantara. Prabu Durakumala bener-bener luas ku ayeuna kajadian. Cilaka, sigana lantaran kabudangan teuing ieu aing teh. Aduh, mana aing geus teu boga kakuatan pikeun ngeureunkeun angin. Geurentes Prabu Durakumala. Kur kitu hiuk angin karasa leuwih gede deui ngadorongkeun awak Prabu Durakumala ka tukang. Prabu Durakumala luas, sukuna ditekenkeun ka handap. Anu maksudna mah nyoba-nyoba rek nahan angin, tapi angin leuwih rongkah. Awak Prabu Durakumala anu geus ngawujud badak teh tetep bae kadorongkeun mental ka tukang sapapuluh tumbak. Cidak nabrak tangkal kai anu sakitu gedena, dorok-dok tangkal kai rubuh. Aduh, tobat ieu awak aing kasaringsep, cek Prabu Durakumala. Kitu deui para siluman badak anu sajena sarua marajeng katiup angin. Tuluy pating soleng karah di mana-mana. Aya nu nunggar tangkal kos Prabu Durakumala, aya nu ragrag kana jurang, aya oge nu ngajerungkel kana rungkun. Kabehana kadenge pating gararung nahan ka nyeri. Aduh, tobat, ampun, cek para siluman badak anak buah Prabu Durakumala. Keur kitu hiuk angin kadenge ngagelebug deui bae, malah ayeuna mah katempo muih. Lir angin puyuh di limbungan, sakabeh anu kaliwatan ku angin rabeng kabawa ka luhur, rangrang daun-daunan, malah tatangkalan anu laletik mah sampe karabut tuluy muih kabawa ka Jomantara. Sabagian praporajit siluman badak oge loba anu kahaliberkeun ka Jomantara kabawa ku angin puyuh. Beuki lila eta angin puyuh teh beuki deukeut ka palebah Bimarah jeung Nilasmaya anu masih keneh keur dariuk dina tonggong kuda. Atuh Bimarah jeung Nilasmaya meuni sepak ruas. Bibi, tulung, eta angin puyuh, Bibi, cek Nilasmaya. Ulah gemper Lasmaya, nyeklan kapageun nyeklan. Tembal Bimarah bari manehna ge sarua gemper. Cacap Bimarah nyarita kitu, eta angin puyuh langsung nyamber kana awak Bimarah jeung Nilasmaya katut kudana. Us, awak Bimarah, Nilasmaya jeung kudana sapada harita katempo muih kabawa ka Jomantara ku angin puyuh. Prabu Durakumala anu nempo kana eta kajadian ruas kadenge ngagorowok meuni tarik. Nyai, mahapati, cek Prabu Durakumala. Anjakal Prabu Durakumala teh geus teu bisa kumaha-kumaha lantaran geus leungit teh sakabeh kakuatanna. Prabu Durakumala ngan ukur bisa lohok hariwang jeung melang ku kaayaan Nilasmaya jeung Bimarah. Aduh, muga-muga Nilasmaya jeung mahapati teh saralamet. Ulah sampai kumaha-kumaha. Hanjakal aing geus teu bisa nanaon gara-gara si jagat setra kurang ajar. Ilmu pangabaruh aing jadi leungit kabeh. Gerentes Prabu Durakumala bari barbae cai matana ngalembereh. Meureun lamun jalma teh mah ceurik eta siluman badak teh. Tunda heula kaayaan Prabu Durakumala jeung sakabeh pasukana anu paburisat kulantaran kasapukeun ku angin di limbungan teh. Ayeuna mah cuang tuturkeun bae heula kaayaan Bimarah jeung Nilasmaya katut kudana anu muih ka Jomantara kabawa ku angin puyuh. Katempo Bimarah Nilasmaya katut kudana teh terus muih beuki lila beuki luhur.
malah hampir si garek nepi kana mega. Untungna dina kayan kitu teh boh Bimaraah boh Nyilas Maya masih keneh dina kayan sadar. Bibi, ieu urang kumaha Bibi? Nah urang teh bakal salamatan teh Bibi, cek Nyilas Maya. Sorana hampir teu kadenge lasles lantaran pagalo jeung sora angin anu ngaguru. Teuing atuh Lasmaya, mah urang ka pasrah bae. Eling ka nu maha kawasa, eling ka Gusti Allah anu nyiptakeun urang. Tembal Bimaraah. Si horeng salila Bimaraah aya di alam siluman, manehna karek inget deui ka Gusti Allah anu kawasa anu nyiptakeun murubeng alam. Ngadenge omongan Bimaraah, Nyilas Maya oge asa diingetan. Nyilas Maya ngagerentos dina hatena, ya Allah Gusti, hapunten sim abdi. Salami ieu sim abdi tos silap ka Gusti anu Maha Suci, anu nyiptakeun sim abdi. Teu aya deui anu tiasa dipuntangan tulung ku sim abdi. Dewa ti anjeun Gusti, tulungan sim abdi sadaya Gusti. Kitu cek gerentos Nyilas Maya. Cacap Nyilas Maya sasambat ka Gusti Allah, ret angin puyuh teh ujug-ujug eureun. Atuh sapada harita awak Nyilas Maya jeung Bimaraah ngalayang deui ragrag ka handap. Kitu deui kudana anu keur ditunggangan ku maranehna sarua ngalayang ragrag. Tulung! Tulung! Cek Nyilas Maya jeung Bimaraah leuwas jeung sieun. Awak maranehna duaan katempo pating kalayang. Leungeun Nyilas Maya anu keur nyepengan awak Bimaraah leupas. Tungtung nama duanana papisah jauh. Lasmaya, cek Bimaraah. Barang sadar Nyilas Maya geus pajauh jeung manehna. Bibi, tulung Bibi. Kadenge Nyilas Maya huak-huak minta tulung. Sorana les-lesan kasilap ku angin. Tungtung nama boh Bimaraah boh Nyilas Maya teu saladar kapariuhan di Jamantara. Bari awak nama katempo masih keneh kakalayangan. Begeurila beuki papisah jauh. Di sajan pihak, kuda anu tadi ditunggangan ku Bimaraah jeung Nyilas Maya oge katempo kakalayangan di Jamantara. Eta kuda oge ngalayang napa pisah beuki jauh ti Bimaraah jeung Nyilas Maya. Kuda kadenge hihim menitarik. Meureun lamun jalma teh mah eta kuda teh ngarasa melang ku nasib Bimaraah anu jadi dundunganna jeung Nyilas Maya. Barang jeung kitu barasat katempo ti beulah wetan. Sinar panon poe katempo mimiti ngabarasat cahayana keuna kana awak kuda. Barang awakna beunang ku sinar panon poe dadak sakala eta kuda teh les bae ngaleungit, tapi sakilat terus ngajenggerek deui rubah wujud jadi hiji putri anu geulis kawanti-wanti. Dina sirahna eta putri teh make mahkota. Kadenge eta putri anu tadina ngawujud kuda teh ngagerentes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna aya geus ngawujud deui kana wujud asli. Nuhun Gusti. Gerentes eta putri sigana mah eta putri anu tadina ngawujud kuda teh jin Islam. Buktina manehna bisa ngucapkeun alhamdulillah sagala. Si horeng lain ngan saukur wujudna bae anu geus balik deui kana wujud aslina. Eta putri anu can kanyahoan saha-sahana teh bisa oge ngagunakeun kekuatanna. Eta putri katempo hiber kakalayangan, red ka Bimaraah, red ka Nyilas Maya anu geus jauh papisah. Dan Maraah jeung Nyilas Maya papisah jauh kitu. Saha nu kudu ditulungan ku aing teh heula? Gerentes eta putri si horeng manehna bingung kudu saha heula nu ditulungan ku manehna. Tapi da sigana mah dan Maraah heula lah anu kudu ditulungan ku aing teh. Lantaran manehna heula anu mimiti bareng jeung aing. Gerentes eta putri deui. Sanggeus boga keputusan pikeun nulungan heula Bimaraah mah, eta putri teh langsung nyerorot ngudag awak Bimaraah anu keur ngalayang ragrag. Gerakan eta putri meuni gancang ka bina-bina, sakilat oge krep awak Bimaraah teh geus beunang katewak. Tuluy dibawa ngalayang turun kana lemah. Teulila celek eta putri teh geus ngincak lemah. Terus nurunkeun awak Bimaraah anu keur teu sadar. Lalaunan digolerkeun dina luhur jukut.
Mula dalila putri netep ka Bimaraah anu masih keneh can sadar-sadar. Ieu manusia teh bager sabenerna mah teu boga hate jahat ka batur. Bagja aing bisa kenal jeung ieu manusia. Gerentes eta putri anu tadina ngawujud kuda Bimaraah teh. Tuluy eta putri teh dongko deku ngaguyah-guyah Bimaraah lalaunan ngahudangkeun. Den ayu Maraah gugah non. Den ayu gugah tos salamat ayeuna mah teu kunaon. Cek eta putri bari ngaguyah-guyah Bimaraah lalaunan. Bimaraah ngulisik bentak. Tuluy gigisik. Barang nempo ka hareup Bimaraah meninggalin jagreuwas lantaran nempo saurang putri keur deku di hareupeuna. Bimaraah ngageser mundur ka tukang lantaran sieun. Saha anjeun? Tanya Bimaraah bari ngesod undur-unduran. Eta putri imut bari pok ngomong. Teu kedah sieun, teu kedah reuwas den ayu Maraah. Sim abdi mah sanes nulian, tapi sim abdi teh anu satadi najankeun kuda anu sok ditunggangan ku den ayu Maraah. Cek eta putri bari teu woleh leupas tina imutna. Madenge kitu mah Bimaraah teh teu pati reuwas jeung sieun teuing. Tuluy pok nyarita ayeuna mah teu bari undur-unduran. Lamun bener anjeun saterina kuda anu sok ditunggangan ku kuring, ayeuna sebutkeun saha anjeun sabenerna jeung kumaha mimitina anjeun jadi kuda. Sumangga ku sim abdi bade didongengkeun sadayana. Tembal eta putri bari anger manehna teu leupas tina imut. Tuluy barabat eta putri nyaritakeun sakabeh anu kajadian ka manehna. Jadi tina dongeng eta putri teh sabenerna mah eta putri teh siluman oray anu boga ngaran Putri Pancawati. Di nagara siluman oray harita kabeh geus ngaranut agama Islam. Tapi dina hiji waktu cek eta putri manehna dilamar ku Prabu Durakumala pikeun dijadikeun prameswari. Ngan Putri Pancawatina nolak sapajodogan. Prabu Durakumala ambek tuluy ngubrak-ngabrik nagara siluman oray. Putri Pancawati ditewak jadi tawanan, dibawa ke nagara siluman badak. Di nagara siluman badak, Putri Pancawati teh dipaksa deui rek dikawin, tapi Putri Pancawatina tetep nolak. Prabu Durakumala ambek deui bae saking ku ambek-ambekna. Putri Pancawati teh tuluy dihukum dirubah wujudna jadi kuda tunggangan. Sampai ke harita tuluy dijadikeun tunggangan Bimaraah. Tah kitu lalakonna mah den ayu Maraah. Cek putri anu cihoreng boga ngaran Putri Pancawati. Mungkas caritana. Bimaraah olohok ngadengekeun lalakon anu didongengkeun ku Putri Pancawati teh. Oh anjeun teh putri siluman orangnya anu dirubah wujudna jadi kuda ku Prabu Ontolohot? Tanya Bimaraah siga nu can yakin. Semuhun den ayu Maraah, sapertos lalakon anu diceroskeun tadi ku sim abdi. Jenengan abdi Pancawati. Tembal Putri Pancawati ngayakinkeun deui ka Bimaraah. Bimaraah unggut-unggutan. Nuhun atuh nuhun. Kuring geus dikenalkeun jeung anjeun. Ayeuna tujuan anjeun rek kumaha? Tanya Bimaraah. Sim abdi mah bade tetep bae kumaula ka den Maraah. Lantaran ku ayeuna den ayu Maraah sim abdi tiasa salamet mulih deui kana wujud asli sim abdi. Cek Ratu Pancawati. Bimaraah ngahulang sakedeung teu dilapok manehna nyarita. Ah teu kudu nya Ratu, kuring mah moal ngawekeun batur anu teu sakuduna. Salian ti eta anjeun teh meureun boga kulawarga. Geus pokona mah anjeun dibebaskeun dah ku kuring. Jik anjeun geura balik deui ka nagara anjeun. Nuhun ieu ge kuring geus kenal jeung anjeun. Cek Bimaraah. Ngadenge omongan Bimaraah kitu, Putri Pancawati menikah gagas. Tuluy manehna buru-buru cedok nyembah ka Bimaraah, teu seurik na nyuuh. Hatur nuhun den ayu Maraah, ku kawiningan galihna sim abdi bingah pisan. Si horeng den ayu Maraah teh gaduh kalbu anu sakitu saena. Sim abdi sakali deui ngahatur nuhunkeun pisan. Cek Putri Pancawati bari cedok nyembah. Ah kuring mah biasa bae nya Putri, teu saperti nu disebutkeun ku nya Putri tadi. Ngan ieu teh kuring rek minta tulung heula. Tembal Bimaraah. Semuhun mangga, sim abdi kedah kumaha? Eta kuring teh jadi inget ka si Lasmaya. Kapan tadi teh rek di Jomantara bareng jeung kuring? Nah eta budak teh kumaha nasibna nya? Cek Bimaraah deui. Putri Pancawati ngahulang sakedeung. Tuluy katempo panonna peureum siga nu keur narawang breh katempo ku mata batin Putri Pancawati. Ka aya Nyi Lasmaya si horeng katempo aya dina jero hiji walungan. Sigana mah basa keragrag teh Nyi Lasmaya mah ragragna kana walungan. Tuluy pok Putri Pancawati nyarita. Ari katawis ku abdi mah Nyi Lasmaya teh alhamdulillah salamet den ayu Maraah. Mung katawisna kedah enggal ditulungan lantaran katinggalna kakeueum dina lebet walungan. Cek Putri Pancawati. Nya syukur atuh. Lamun kitu mah hayu pangnulungankeun karunya. Cek Bimaraah deui. Sumangga den ayu Maraah. Tembal Putri Pancawati tuluy gep bae nyepeng leungeun Bimaraah.
Tidak les dua ngalengit cak urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun kaayaan di lembur Cipansur. Kaayaan harita geus beuki nyedek kaisuknakeun. Pajar geus katempo hibar ti beulah wetan. Sorah hayam jago anu kongkorongok mimiti rame patembalan. Si Ekek, Pak RT, tua kampung, si Dayat, jeung sababaraha urang sejenak masih keneh aya di tempat samemehna. Tempat basa harita si Ekek tarung ngalawan maung teh. Barang sadar kaayaan geus beuki nyedek kabeurang, si Ekek meni reuas. Bak cilaka. Waduh, geus beuki nyedek kabeurang geuning Pak RT, patua. Kumaha lamun pasukan siluman badak teh datang manten. Cek si Ekek ngarasa keder. Ya jang Ekek, kumaha ari geus kieu? Tembal Pak RT. Keur kitu kurunyung Bah Radia jeung Mang Uman datang nanya beja. Kumaha? Baru tadi teh maung, tanya Bah Radia. Ya, tapi geus eleh ujang Ekek. Ayeuna mah urang kudu siap-siap dewe pikeun nyahareupan siluman badak. Abah, kapan waktu geus beuki urang kieu atuh? Bisi kaburu datang manten mangsa silumana. Pak RT nu nembalan. Nya bener, tapi kumaha jalma-jalma mana geus paburisat kalabur manten lantaran tadi nasareun ku maung cenah. Cek Bah Radia deui. Nya bener kumaha tuh? Mang Uman ilu ngomong. Geus kieu bae atuh. Wayahna geurewan deui jalma-jalma teh. Bejakeun ulah sieun ku maung gitu. Maungna ge geus eleh ku jang Ekek. Wayahna karumpul deui pikeun ngalaksanakeun rencana newak siluman badak. Sok wayahna Mang Uman, baturan tah kumaneh Dayat. Geurewan deui jalma-jalma teh. Cek Pak RT mere parentah. Nya atuh Pak RT, geus geuwat Dayat lah. Tembal Mang Uman. Tuluy teu talangke Mang Uman jeung si Dayat teh indit rek ngageurowan deui jalma-jalma urang lembur. Teu dira kadenge deui si Ekek nyarita. Terus ayeuna wayahna kudu oge anu indit ke Pasir Tonggoh. Awaskeun pasukan badak teh geus datang tante. Kapan ti Pasir Tonggoh mah? Bisa katempo anu jauh? Cik sa kira-kirana anu dek ngawaskeun ka ditu? Cek si Ekek. Kuring jeung Mang Ijo bae jang Ekek. Tembal salah saurang anu si horeng Mang Uday. Nya tuh Mang Uday, jeung atuh manakat ayeuna? Cek si Ekek. Teu talangke Mang Uday jeung Mang Ijo tuluy arindit ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.